unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapak sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna tah ganjaran mas santrenkeun anak bae ge jang mawanyana ka surga geus cukup. Ulah lalawor emang kumaha. Cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjeun leuwih nyaho urusan dunia. Sok bae terus. Terus bae horenganan aya aturan-aturanana. Tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia. Henteu bisa urang melak kacang disebarkan bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu. Hei atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah. Atuh aya aturanana. Hecak urang kendal teh atuh diseurikeun. Ya melak kacang kos kitu. Melak parega datang bur bae atuh teu bisa tetep bae make aturan. Tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia. Artina lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna. Sok teruskeun cak Kangjeng Nabi. Sok terus ke, tapi urusan patani ngaranna. Jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang. Kumaha kabiasaanana. Serahkeun. Innallaha falikul habbi wan nawa. Dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh. Mana nu hirup? Manusa hirup. Dikaluarkeun ti mana? Tina cai mani anu beku nu paeh. Manuk hirup dikaluarkeun tina endog. Bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup. Urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku ieu ne cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus. Manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadilah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam. Nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantap kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog. Hayu sia. Terus sarua bae heulaan awi teh heulaan iwung. Heulaan iwung. Manya heulaan iwung, ai iwung biji lapan ti awi. Oh nya, heulaan awi atuh. Awi ti mana ye iwungan? Heulaan iwung atuh. Ai iwung depan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung. Aya lamun awi. Ti awi atuh. Ai awi depan tina iwung, datang ka kiamat sia moal beres. Otak jeung endog heulaan mana? Nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas. Abu Nawas bisa ngajawab aja. Nailah manusia tina sperma ti manusia ti sperma ti manusia. Ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha? Gusti Allah. Nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah, nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah. Istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia teh tina sperma sakali asup doang sat ka rahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-selna di dinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril
yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanna nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen 4 umurna rezekina pagaweanna surga jeung nerakana geus aya dokumenna tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh aya awewe mah majir pencit habak Tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna al-wadud al-walud wadud dan sangat cintaeun ka urang resepen jasa ka urang di mana-mana manehanna resepen ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang aya ngopi dibawakeun kopi urang bangunna kapanasan dihihi dan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial jasa tuh eta deudeuh al-walud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh kiai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg be tele kotok rintik mata-mata paling setik kiai sabaraha boga anak 12 baragus kiai boga anak na loba kuari mah kiai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar teu beres teh kiai kos gitu pejabat geus 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta sieun teu dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Tah rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik atuh tinggal dibikeun ka pondok pasantren didikeun. Mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Duh, anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri teh geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang piwalieun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasupkeun kitu asas tunggal
tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sabodo teh urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nyora mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bae tah. Di jandela mandi encan naon encan. Santri. Neleukeun anu liwat ceknya na kamarana jelema eta ku sararibuk teh blon ceknya teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun. Tungtung na meundeuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju diperbasalahkeun deui, diomongkeun di lemburna. Si eta mah nya masa depanna cek jana surem. Kunaon teu bae sakola henteu, digawean teu kumaha masa depanna. Si Asep make daek-daek masantren surem masa depan. Awewe ge ditanya embungeun. Lamun aya SMS ti si Asep embung, cek awewe surem masa depan. Daekeun blon jasa teu daekeun padahal mah santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Ulah dikira santri masa depan melejit jangan meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mana yangan sorangan lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok naon tilok. Ye menang 5 tahun 6 tahun siep kadeleuna. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan baik kuari ngayakeun muludan Asep tita balik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol hese yeuh nu nyaho dalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep tita balik Sep balik ka Asep naon muludan protokol ya siap atuh jadi protokol atuh bohong mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh. Di pondokna ge nya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok ge jasok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya hei sabisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana?
geus beres jana jadi kori balik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Haji ku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi cilok mundur santri alah aing nyaritakeun sakadang pecang aing lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun cep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan tok ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus ilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim dah jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturanna ieu urang pan sangu doang eueunan tenang ih jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturanna ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang siamah tenang cek aing tenang oke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tah ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teu meuli ayo bae goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya nah hahaha bae suseuria menang sapae dua bae kotok aing gamah leungit sia beureunnya ieu teh nu di dahar ku sia teh ya tuh goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu geus ka mana balik heeh nek nanti sagedeung bang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana menang saminggu datang di ieu mah baju aing dibawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilahan yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing
can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya anak blow on. Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entek teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na waladhdallin ieu mah kena buleut dodna waladdo takos kitu wadek disalapkeun yes ku batur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh cari cing di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid ai imam ternyata tenel biasa imaman beres barang neuleuh orang imam nanti urusan teh di dia terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun jarapi tah babacaanana kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dieu alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aju ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik mah jangan Masya Allah iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna tah ganjaran mas santrenkeun anak bae ge jang mawanyana ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu
jadi antep bae deui ku kiai di mamana ge daek ngaji los bodoh ya itu di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana hajula leuleus ge hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh begitu jadi beda salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nu hirup yakni manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah zalikumullahu fa anna tufakun wallahu a'lamu bimuradi anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain lang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana pa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah ka kitu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta falikul isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh
begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut ngebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haji eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khalikul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi berang Pak nu ngajadikeun berang teh sah tanyakeun coba ka orang Amerika tanyakeun ka orang Eropa tanyakeun ka orang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walah ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energi na tinggi lantaran tina hudang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit bakal raragagan sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak urang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina yumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila hees ulah dihudangkeun bubar Jumat eta bawaan sinar matahari isuk-isuk pan teu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2
mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang urang ka ladang capek, nu ka kantor capek, nu ka pabrik capek, balik ku hari magrib, salat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat peuting teh. Wa ja'alal laila sakana. Nu mentak aneh ku ari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat ku ari mah magrib malah muka. Dengan dunia teh lain waktuna ku ari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae. Dagang berang magrib tutup geus bae. Usaha berang jatilok aya nu macul peuting. Tapi ku ari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngenaheun ban Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna yastaquni wa asaquhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kana wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres tamanya mah masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajudna deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat
tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana saha nu nyieun penting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadeuleu gelisna nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideung kadeuleu hideungna melalui panon poe ieulah wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yun jalhun lusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdaltun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor
ngan kudu ditimbang make rubu. Nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeb mun angkeb teu bisa aya teh nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu naon detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teteh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokona mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu eueuh mah nyana ge nginum sarua bae tolol Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Saya lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia. Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka sia? Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin genep 10 waw genep 10 genep ta 200 genep 10 genep ngaran sia Teddy ta 200 dal 4 berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya kenehnya sa bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid kusiat taperbo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat diutang dihitung diutang pahala karana ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran
geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta jieun ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jieun kurang nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyieun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika nu matak ngagiclek bae ngahaja nyana matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen ndek kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal taun ge nu menang tetep sulam diulah-ulah ngaji sulam tetep menang nu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari kedirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarna di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya serikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulusia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu nu mantak moal wakang ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana tinggal ngaji baik dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falaki kepala kiai di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falaki mah beda seutak setik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falaki ngan kesulitanna Durusul Falaki mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 aji heula log aji mantap doa kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September gas nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam Durusul Falaki jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede
haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya ka Anjeun Muhammad tentang bulan-bulan sabit. Mimiti ayat gede. Goh gede tanggal 15. Ketika ngalemes letik. Ke aya deui. Kumaha Kangjeng Nabi ngajawabna? Qul hiya mawaqitu linnas. Eta mah waktu-waktu pikeun manusia, aya waktu Ramadan, aya waktu lebaran, aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna. Nu ditanyakeun bulan, nu ditanyakeun tentang bulan sabit, dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu. Qul hiya mawaqitu linnas. Usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskan kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuari na make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'ala laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah. Eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid kamana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deh tak kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho
kunaon atuh urang kuku malandangan kuari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah. Mentek belajar heula ngaji syariat, geus beres ngaji syariat, kuari urang eusian batinna supaya belajar ilmu tauhid. Tauhidna jangan nyahokeun zat Allah, jangan nyahokeun afal Allah, jangan nyahokeun sifat Allah. Nu wajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah, kedua pagawean Allah, katilu sifat Allah. Nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa, datang katungtung engke nu kurang bakal dibahas. Ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah, pagawean Allah jeung sifat Allah. Urang mah ngaji tauhid teh kakara wujud gidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyamuhu binafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam das. Dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah, mengarah karena apal Allah, mengarah karena sifat Allah mencan. Nu mentak can aya ngerenyet di jero hate. Tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah, moal waka bisa nganyahokeun zat Allah, mun teu nganyahokeun apal Allah, moal bisa ka harti apal Allah, mun teu nganyahokeun sifat Allah. Berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah. Mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan. Kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah. Sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah. Kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah. Pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae, nu jore bae. Ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih, barang kawinnya hideungnya loba cedaan. Urang mah hayang kawin teh ka nu bersih, ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal. Doton tungtungna urang ngome doton bae. Nang Allah, kehendak Allah. Masyaallah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid afal. Tauhid afal mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya date teh asa dideleukeun bae ku Allah, asa didengikeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Maha tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim. Iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah. Masih keneh urang bakal nganyahokeun kadituna leuwih luhur deui. Wa huwallazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu. Bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan. Nah, ieu engke. Ieu bintang naon, ieu bintang naon, ieu bintang naon. Ieu bintang Taurus bakalna kumaha, ieu bintang Taurus. Ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu. Ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu. Dukun. Bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam